Mak, Naon? tumben ada imah teh mulung muncang. Henteu le ayeuna mah ganti profesi di gawe teh capek mulung mana muncang mah. Gawe di mana, Mak? Masek bawang le. Aduh, sabaraha gajina eta? Gaji teh sakilo 7.000. 700.000. Oke. Jadi men. Aduh, boga. Kalau teh mikir boga ciga Gusti aja. Hampura dosa kalau aing goblok. Sarap. Aduh, aing tobat Gusti. Geus ngotong tulikeun moal balik. Le, Naon? isukan teh le Agustus hari kemerdekaan le. Emang kunaon kitu, Mak? Mana rek miluan pajak Pinang teu? Moal mah. Nah, sia teh. Mending manjat pamajikan, Mak. Ngono goblok. Beres gitu nu macul teh can mantog-mantog. Wah, aing boga duit saya baru macul euy lah lumayan. Tah geuningan beres Bob macul teh. Beres atuh maneh teh nih. Bener ya KB beres. Bener pokona nu ditita kudinya dipacul kabeh. Ana mah tinggal buruhna mana buruhna. Ya. Manyang sakieu atuh sing loba atuh. Tengah hargaan pisan yeuh. Aing teh macul teh kesang sabool-bool ngan beres sakieu. Hayang sing loba aing ngomong. Dikeun. Hiji, 2, 3, 4. Ya. Ji 2. Tah kitu bieu mah hiji anu mah 4 jadi loba. Aduh berkah. Nun pisannya. Ade amo aya proyek jangan urang. Saya senang bekerja sama dengan Anda. Balelo ngomong goblok. Aing boga pagawe boloon kieu mah tereh beungat. Aing penasaran euy nanyakeun ka si Iman ha bener eta teh. Tah geuning. Mak, Naon? ampura mah nya urang nanyakeun, Mak. Nanyakeun naon maneh le? Lamun urang ngomong teu sopan hampura pisan, urang teh rek nanyakeun ka Mak teh. Nanyakeun naon? Grapok atuh. Cik salaki maneh ha bener cenah Mak sengit, momok Mas sengit. Sengit atuh le momok aing mah. Ih. Matak salaki aing mah tara nyiuman biwir. Nyiuman momok we unggal. Bener. Anjing le. Bener anjing. Ini tadi cuci duhan sia. Geus we lah. Ari maneh eureun ngonten teh. Eureun heula mah eta mah geus teh kaharti mah ngonten teh mah. Emang maneh geus boga pagawean anyar kitu eureun ngonten? Boga mah anu mah Digawe naon? masakan bawang, Mak. Masakan bawang. Gajina ge 700.000 sakilo. Nya gelo boa. Bawang bayangkeun kumaha 700.000 sakilo sampai menang 10 kilo sabaraha sok 7 juta. Miluan atuh le. Oh, iya gitu hayang anjing. Si anjing goblok. Geus 70 tahun kawin jeung pamajikan urang mah kakara apa, Mak? Naon kitu le? Yen pamajikan teh anak metoha. Tah ngomong, si dikepet ku aing si goblok. Si anjing, si anu curhat, si anu amak goblok. Nyingkah anjing. Nyingkah goblok temen deketan jeung aing. Bercanda. Nyingkah, bercanda, bercanda anjing. Mak, Naon? orang teh can mayar listrik ini beli 100.000. Teu boga aing mah. Ganjang tuh, Mak. Aing teu boga nu dibukeun atuh. Awewe pinter tukang nyumputkeun. Tukang nyumputkeun naon maneh? Awewe mah ulah wae nyumputkeun duit, nyumputkeun kacang we sempil-sempil teh. Mak goblok geus mah heula na aya. Bukakeun atuh, Mak. Mun aing kudu dikieukeun. Ya, bagong. Seri aja. Mak, geus anu komen deui, Mak. Komen deui naon le cenah? Hahaha cenah, Mak. Heueuh eta mah seuri anu mah. Lamun anu hihihi kumaha? Kunti. Lain malain kunti mun diserukeun jeung kunti. Mun WK naon? WK kawa-kawa mun eta mah inum. Banyak lah nginum kawa-kawa, Mak. Biar banyak tertawa ya. Cek aing oge. Mak, Naon le? urang teh petitik sare. Heeh. Ngimpi, Mak. Ngimpi naon? Ngimpi ragrag bulu mata eta naonnya, Mak? Tah, ngimpi ragrag bulu mata male aya nu rindu. Oh, gitu. Tah lamun ngimpi cangkit merosot. Oh, eta mah pelepas rindu le. Anjing. Budak teh.
Goblok anjing. Ari mana geus bucat bisul teh le? Nya geus tuh mah. Benernya mah euy. Geus bucat bisul mah. Ngemplong mah euy. Oh, komo lamun bucat bareng mane? Bucat bisul mah lain bucat kieu mah. Bucat bareng male ngeunah. Goblok. Heh, mana teh sia teh ulah baung we ka pamajikan batur. Mak, sabaong-baongna aing can pernah balik awe batur mah. Oh, alus satu hari gitu mah. Kamari ge nginjem pamajikan si Omen geus dibalikeun deui ku aing mah Si saputing. anjing sarua keneh goblok eta teh. Oh, sarua. Wow, dasar sia mah lembub anjing. Ieu ta euy awe ieu ta euy anu jinajah baturan aing ge ta awe ieu ta. Ta awe ieu ta tewak ta. Nu mana? Iya awe ieu ta. Wetan, belah wetan. Ieu ta. Goblok di kosan aing ta jararina ta tewak anjing. Ta tewak anjing. Men, hah? Kau mana nanya nya? Sok. Ule, Euy, orang mati baheula nepi ka penasaran euy. penasaran naon? Fungsina kacang eta di awewe yang naon gitu. Eta teh men lain aksesoris. Aksesoris. Aksesoris anjing. Jadi pemantes, pemanis. Jadi fungsina Eueuh. Deleheun eta mah kacang. Panyakeun deh ka awewe tah. jadi teguna Teguna teh upaya. pamantes. Oh, pemantes. Lamun awe eta anu jadi jiga naon nya sok? Jiga lamai. Lain. Bisa. Jadi ciga torobongan we. Goblok anjing. Bayangkeun ku didinya. Lamun nyanyut tuh nogan eta kumaha nya pantes mah nya. Lamun naon? Nyanyut nogan gitu anu agapuyan pantes mah. Pantas. Nya teu pantes mah. Dan kamu apa piluan no orang darah kawan. Enggak no asup anggar we. Berarti sarua tuh jeung kacang awewe. Aha. Oh, fungsina berarti Aya. yang naon? Lamun awe kacangan paseur teh kieu we. Goblok anjing. Sarap goblok.